Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Qodisiyati ari ieu eta naklukeunana Qodisiyah. Balago geus nepi al musanna ka musanna. Naon annaruma saenyana rum. Jahazu eta nyiapkeun itu rum al juyusha ka bala tentara. Listirdadi fikeun ngabalikeun perkara fukida anu narima dileungitkeun itu umam min biladihim ti negarana itu Rum. Fakataba teras nyuratan sa itu musana li Umar radhiyallahu anhu ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yastamidu menta bantu itu musannahu ka itu Sayyidina Umar. Baba'asa teras ngutus itu Sayyidina Umar ilaihi ka itu musanna arba'ata alapin kana opat pirang-pirang ribu bikia dati Sa'ad bin Abi Waqqasin kalawan kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa atba jeung nuturkeun itu Sayyidina Umar hu ka itu Sa'ad bi misliha kalawan pantarna itu arba'ata alaf. Wa fi tariqi jeung eta tetep di jalan balago geus nepi Sa'adan ka Sa'ad. Naon wafatul musanna berita wafatna musanna. Fadoma teras ngumpulkeun itu Sa'ad jaisyahu ka bala tentarana itu musanna ila jaisihi dihijikeun ka bala tentarana itu Sa'ad. Walama wasala jeung samang-samang satepi itu Sa'ad ilal Qodisiyati ka Qodisiyah qobala madep hu ka itu Sa'ad saha Rustumun Rustum qaidul Fursi tegasna pimpinan Paris. Yahulu ngahalangan bainahuma antarana itu Rustum jeung Sa'ad. Naon nahrul furoti walungan furot. Wa ma'ahu jeung tetep saratana itu Rustum salasuna filan ari aya 30 tentara gajah wa isruna alafa muharibin jeung 20.000 tentara perang. Fadola tuluy jadi naon alkitalu peperangan salah sata ayamin dina 3 pirang-pirang poe huzima dielehkeun fi nihayatiha dina panungtunganana itu kita nasaha al-fursu urang Paris. Wa kutila jeung dibunuh saha Rustum wa halaka jeung hancur saha aksaru askarihi kalobaan tentarana itu Rustum kotlan kalawan terbunuh wa gorokon jeung titeuleum. Wadzalika jeung ari itu kajadian teh eta sanata 14 dina taun ka-14 minal hijrati tina hijrah. Summa zahafa teras berjalan saha Sa'dun Sa'ad alal madaini ka pirang-pirang kota. Faftataha tuluy mutuhkeun itu Sa'ad ha ka itu Madain wa nazala jeung cicing itu Sa'ad iwana Kisra ka iwan Kisra. Faja'ala teras ngajadikeun itu Sa'ad hu ka itu iwana Kisra masjidan kana jadi masjid. Wa kataba jeung nyuratan tawan nyeratnya itu Sa'ad li Umar ka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yubasyiru ngabubungah atawa mengerebeja pikabungaheun itu Sa'ad hu ka itu Sayyidina Umar bil fathi kana geus naklukeun. Fawalla teras ngajadikeun pimpinan itu Sayyidina Umar hu ka itu Sa'ad alama natepan kana perkara ibtataha anu geus narima mutuhkeun itu Sa'ad hu kana itu umma. Siratu Umar ari ieu eta perjalanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kana bukti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu eta mutahallian anu dipapaesan bil hazmi ku kakuatan. Afifan tur anu bageuran an amwali ra'iyati tina pirang-pirang hartana rakyat. Raufan tur anu nyaahan bihim ka itu ra'iyah. Layasma'u tara muru layasmahu tara muruhan itu Sayyidina Umar li ahadin ka hiji jalma min ummalihi ti pirang-pirang pegawena itu Sayyidina Umar ayyastabida kana yen kumandal itu Sayyidina Umar biroihi kana pendapatna itu si jalma. Wa huwa sadang ari itu Sayyidina Umar teh eta awaluman pangheulana jalma amaro anu marentah itu man biwada'i tarikhi kana merenahkeun sejarah biwada'i tarihil hijriyi kana merenahkeun sejarah tahun hijriyah tahun hijriyah
netepkeun tahun Hijriyah. Wa tadwini dawawini jeung ngabukukeun pirang-pirang daftaran. Wa wad'il baridi jeung merenahkeun pos penjagaan. Wa takhoda jeung ngajadikeun itu Sayyidina Umar baitan kana imah lil mali pikeun harta baitul mal. Wa amaro jeung marentah itu Sayyidina Umar bitawsi'i Masjidil Harami kana ngalegaan Masjidil Haram. Wa Masjidir Rasuli jeung Masjidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wadoa jeung merenahkeun itu Sayyidina Umar alidiyafati pikeun pirang-pirang tamu duron kana imah. Maktaluhu narima terbunuh itu Sayyidina Umar. Wa bainama jeung dina hiji waktu maktaluhu tempat terbunuhna Sayyidina Umar. Wa bainama jeung dina hiji waktu kana bukti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yusolli eta netopan itu Sayyidina Umar asubha kana salat subuh. Dakhala asub alaihi ka itu Sayyidina Umar saha Abu Lu'lu'ah al-Majusiyu anu bangsa Majusi wa ta'ana jeung nojos itu Abu Lu'lu'ahu ka itu Sayyidina Umar sita ta'anatin kana genep tojosan. Summa naharo teras mencit tuluy mencit itu Abu Lu'lu'ah nafsahu kana dirina itu Abu Lu'lu'ah bunuh diri. Bada anta'ana jeung sabada yen nojos itu Abu Lu'lu'ah salasata asyara ka 13 rajulan lakina mata maut minhum ti itu salasata asyar saha sab'atun 7 urang. Fa'ahida tuluy janji itu Sayyidina Umar bisuro kana rek musyawarah ila sitatin ka genep urang minnas sahabat ti pirang-pirang sahabat lintikhobil khalifati pikeun milihna khalifah. Wahtaro jeung milih itu Sayyidina Umar ibnahu ka putra pamegatna Sayyidina Umar Abdullah tegasna Abdullah syahidan kana jadi saksi ala jatimaihim kana kukumpulanana itu sahabat. Sumatu fiya teras dimautan Sayyidina Umar wadupina sedang dipendam Sayyidina Umar bi jiwari sohibaihi kalawan natanggaan kadua sahabatna itu Sayyidina Umar. Wa umruhu sareng ari yuswana itu Sayyidina Umar eta 63. Nawanana sanatan taun wa madu khilafatihi sedang ari waktu kakhalifahan Sayyidina Umar eta 10 sanawati wa genep ashuri wa 4 ayamin 10 tahun genep bulan 4 poe.